يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi wahdah Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin ba'dadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis salati alaih amma ba'du subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sanna sanatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Wa man sanna sanatan sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila biha. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tipayun tina sabada manjatkeun puji sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparin kesempatan yuswa kanggo tiasa ngagunakeun kana naon rupi perkara anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana jelas kedah dianggo ku urang sadayana dianggo nyupri karidoan Allah Subhanahu wa taala tikawit hirup urang sadayana dipaparin keneh yuswa ku Allah Subhanahu wa taala nikmat hirup sareng sehatna kalayan eta kasehatan mudah-mudahan dianggo ku urang sadayana dianggo nyupri karidoan Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara anu ditingali
ku urang sadayana mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu didenge ku urang sadayana sing aya dina pikaridho Allah Subhanahu wa taala. Anu dipigawe ku urang sadayana, anu diucapkeun ku urang sadayana sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Anu dipidamel ku urang sadayana sing aya dina pikaridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anu dilengkahkeun anu dituju ku urang sadayana teu aya kajabi. Anu diingetkeun, anu dijantenkeun bahan emutan ku urang sadayana, bahkan anu ditekadkeun ku urang sadayana sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kanggo ngabuktoskeun raos syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sasarengan urang sadayana dina ieu waktos sing ngajantenkeun sasarengan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tehilap rahmat salam mugia dilimpah curakeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'i tabiin, tug sahingga dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dicatetkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina jajaran umat mantena umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal kenging kabagjaan di yaumul kiamah, terutami umat Kangjeng Rasul baris mingpin engke di akhirat jadi pimpinan sadayana umat anu sanes dipingpinna ku umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu umatin khairu umatin, jadi pangsae-saena umat eta umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna anu berkaitan langsung sareng kaperyogian urang sadayana dina ieu pangaosan taya sanes nyaeta urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngeresakeun nakdirkeun oge ka urang sadayana tiasa sasarengan ti dunya dugikeun ka akhirat dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Anu sahingga urang sadayana pepenak sareng saha sareng jalmi-jalmi anu dipikaridho ku mantena Allah Subhanahu wa taala. Saha anu teu hoyong sasarengan sareng jalmi-jalmi anu soleh, saha anu teu hoyong pepenak sareng jalmi-jalmi anu kenging kabagjaan di poe kiamat. Sadayana ge hoyong pepenak. Nanging dina rasan ieu peryogi urang sadayana naliti kana harti anu naliti kana meneliti kana hiji ilmu anu tiasa ngantirkeun urang sadayana kana gerbang pintu gerbang karidhoan Allah Subhanahu wa taala supados pepenak sareng jalmi-jalmi anu kenging karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu gerbang kanggo menuju kana tiasana urang pepenak sareng para nabi
tiasana urang pepenak sareng para sahabat, tiasa urang pepenak sareng para tabiin, sareng para ulama, sareng jalmi-jalmi anu soleh. Nah gitu. Ulah dugikeun ka kieu aya paripaos ari papanggih jeung pejabat hayang ari mandi can sakali-kali acan. Abdi mah hoyong cenah pepenak sareng Kangjeng Rasul boro-boro nu cager nu gelo ge hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi. Boro-boro nu tara anu daek ngaji, anu tara ngaji ge. Anu bodoh ge da hayangeun pepenak sareng Kangjeng Rasul mah. Ngan kumaha carana? Kumaha cirina? Atana piti mana mimitina? Urang hoyong pepenak sareng para pejabat akhirat teh. Pan pejabat teh aya dua, Bu. Aya pejabat dunya, aya pejabat akhirat. Aya lamun jalma keur sibuk nguruskeun pejabat di dunya, urang oge kudu sibuk nguruskeun pejabat di akhirat. Saha nu bakal ngajabat di akhirat? Dintenan teu aya pejabat kecuali pejabat anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiasa nyafaatan ka umatna, tiasa nyafaatan ka muridna, tiasa nyafaatan kanu sanesna. Saha? Nyaeta para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para sahabat. Eta diantaranya tiasa jantan obor kanggo urang sadayana di dunya sareng di akhirat. Saha? Para ulama, al ulama diaul ard, misbahul ard, ari para ulama eta obor di dunya jeung di tangtosna di akhirat. Nah, ya. Kumaha carana? Nyaeta carana supados urang sadayana tiasa pepenak, Bu. Tiasa pepenak sareng para nabi. Lah kagok, Bu, ngaji mah. Lamun keur ngaji hayang papanggih ge langsung jeung Kangjeng Nabi ulah kagok. Ieu mah keur ngaji mikir urang hayang papanggih jeung banar cengek. Nah jeung jiga banar cengek. Hay deuk nginjeu eta deuk meulik bini. Keur ngaji mah beda. Keur ngaji ulah kagok. Lamun ngadua sing luhur doana ge keur ngaji mah. Benten di masjid mah doana oge. Hayang papanggihna ge langsung hoyong pepenak Gusti abdi teh sareng Rasulullah. Kitu tah. Lamun boga duit 2000 perak Gusti hoyong umroh abdi teh ieu, hoyong ka Mekah teh ieu, gaduh sakieu, ngadua minta sesana nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan kirang keneh Gusti. Nah gitu. Ada taisna sing seueur hoyong mau ngasasih angkat ka Mekah teh. Bade jarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade bisi jarahna sanes ka Madinah. Abdi ge bade jarah sana ka ditu ka Jordan, kuburan saha di Jordan. Eta ka Madinah heula. Upami jalmi ziarah ka Kangjeng Rasul berarti geus teu kudu jarah kanu sejena. Kali deui upami jalmi ziarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus teu kudu jarah kanu sejen geus. Eta ieu pangertosanana jauh luar biasa, Bu. Pami jalmi parantos jarah ka Kangjeng Rasul berarti geus euih deui ka bumi. Tos we, geus teu kudu ka mana deui. Geus teu kudu ka mana deui. Dados ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalna kieu urang teh jarah ka Kangjeng Rasul ka ditu ka Madinahnya. Tatos di Madinah teh ka Kangjeng Rasul teh unjukan ya Rasulullah nitip Indonesia Raya, Indonesia sareng jalmi-jalmi, ulama-ulama, guru-guru abdi nu aya di Indonesia sakitu. Wih deui we. Entos beres. Tos disangga, tos dititipkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalna kieu contona
Contohna lamun jalma geus maca sholawat nya geus. Lamun geus maca sholawat geus teu kudu nyanyi deui, sholawat teh unggul. Da eta sholawatna langsung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus. Beres sholawat nyanyi. Beres sholawat ayeuna naon? Nyinen. Geus sholawat. Geus teu kudu geus sumpon ku sholawat oge. Sabenerna mah. Da eta oge tangga-tanggana saupamina misalna ayeuna bade angkat ka Kangjeng Rasul, bade ziarah ka Kangjeng Rasul neme sateu acana ka anu sanes gitu. Upami sateu acana ka anu sanes, wa mintos mah ka Kangjeng Rasul nya uih we. Nah gitu. Ada bisa gitu ya. Kumaha cenah pintu gerbangna abdi mah cenah meuni hoyong cenah pepenak sareng nya syaratna teh aya sanes ibu upami syaratna teh kahiji kudu daek heula babarasih bisi dina kudu daek bersih heula mitina. Naon anu kudu dibersihan? Tadi darasan ieu eta beungeutnya. Beungeut nu kudu bersihan teh heula. Bersihan digosok eta beungeut teh ngan lain digosok luar, lain digosok ukur luarna hungkul beungeut teh. Tapi kudu jeung jerona. Daerah atuh mah nya deuk papanggih jeung raja kuat ka Camerong. Nya Camerong papanggih jeung raja teh. Papenak nya moal diunggahkeun atuh. Lamun eudeup ayeuna nepungan panganten di Palaminan kumaha we urang deuk nepungan panganten di Palaminan merempan kudu bersih, kudu bararesih, kudu naon ngaranna teh setil nya bahkan kudu sarareungit teh. Nah eta syarat-syaratna teh. Salah sawiosna naon anu kedah dipidamel ku urang supados urang tiasa pepenak ya. Tiasa pepenak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa pepenak sareng jalmi-jalmi anu soleh. Nah, itu. Tiasa sasarengan sareng jalmi-jalmi anu soleh. Anu kahiji syaratna teh nyaeta kudu babersih, kudu bersih dohir, bersih batin. Naon anu kudu diberesihan? Nu kahiji anu kudu diberesihan ya nu kudu diberesihan teh luarna jerona. Luarna heula jerona heula. Lamun dua-duana luarna heula jerona heula. Hah? Manya luarna heula. Jerona heula di mana-mana oge. Pangheulana teh jerona bebersih mah jerona heula mah luarna. Upami bumi ya. Bumi misalnya ada motor sateu acan dicet teh mesinna heula dibersihan mesinna heula upami tos dicet tapi teu maju keneh eta motor teh jadi kumaha tuh jadi geus teh dicet meuni herang teh eta mobil. Nah ari pas di ajaran teh nah teu maju-maju mobil teh sing horeng mesinna anu kudu dibersihan anu kudu diomean teh mesinna heula. Mesinna heula. Bisi dina eta mesin teh aya nu teterek-tekan, anu dodorok-dokan, aya anu naon? Aya anu kokorosrokan dina mesin teh. Bisi dina naon gitu. Dina jerona heula. Jerona heula. Dalamun mesinna alus mah sorana ge bakal sorana mesinna alus sorana bakal alus. Jeung moal ngebul deui. Ya motor teh. Mesinna sae mah ibu sorana ge ngahieng atuh. Nya raoseun. Tah ieu mah jelema lamun hatena alus sorana ge bakal lentur lemah lemut. Nah bakal lemut
Lamun jalema hatena keras, hatena tegas, sorana ge bahasana ge bakal heuras. Sorana oge lamun hatena teas, sorana oge bakal teas, bakal heuras, bakal kasar. Bak moal ngeunaheun sorana oge. Bahasana oge bakal rungseb sebutna teh. Nah itu. Sajabana teh eta jadi makhluk-makhluk oge lain ngadareuketan. Bakal ngajararauhan. Lamun kanu bahasana garihal. Anu bahasana garihal, bahasana sugal, atanapi bahasana kasar, makhluk-makhluk oge bakal ngajararauhan. Nah itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Tapi kalawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalawan rahmat Allah Subhanahu wa taala bakal jadi bersih tah hatena. Hayang cenah abdi memersihan hate teh puguh. Mangga bilih bade dibersihan, disetim, digosrok, bersihan hatena. Kunaon cenah meresihan hate teh? Eta we nginum cai sabun atuh. Kocok-kocok di jero. Sanes kitu. Sanes nginum cai rinso. Meresihan hate. Jadi carana supaya hiji jalma ayeuna bersih hatena dikawitan tina bersihna pikiran. Bersihan heula pikiran. Bersihan heula pipikiranna. Lamun jalma kotor pipikiranna, hatena ge kotor. Kotor titinggalianana, maka bakal kotor hatena. Kotor dadengeana, maka bakal kotor ayeuna hatena. Kotor deui ayeuna pagaweana ge kotor. Nah, kotor hatena. Jadi moal tiasa tembus. Moal tiasa tembus. Kieu bae atunya supados dicepetkeun, diterehkeun mah Bu. Upami jalmi bersih hatena atanapi beunta hatena, mata batinna teh bisa ningali henteu peureum. Bakal katingali ku eta jalma anu bersih hatena teh naon akhirat. Bakal bisa ningali akhirat. Bakal bisa ningali akhirat, bisa ningali kubura di jero kubur teh kumaha, bakal bisa ningali. Di jero kubur teh kumaha, katingali ku hate eta teh. Upami hatena bersih. Upami hatena bersih. Bahkan anu jauh oge katingali ku hatena jalma anu bersih. Jadi pandangan hate mah leuwih jauh tibatan pandangan panon. Hate mah ningalina leuwih jauh. Ku hate mah ti dieu ka Jakarta katingali Ibu. Ti dieu ka Jakarta teh katingali ku hate mah. Ti dieu ka Madinah ge katingali ku hate. Bahkan ti dieu ka akhirat we. Ti dieu ka akhirat teh katingali. Bakal disampakeun naon urang teh di akhirat teh. Kumaha cenah atuh abdi cenah ieu teh hayang katingali ka akhirat, bersihan. Bersihan digosok ciga kaca. Lamun kacana herang bakal katingali ka luar ka ditu.
keluar ti dia ketingali amun kacana rumah kemah tah gitu. Nah dina rasan ieu peryogi urang sadayana ngeusikeun ngabersihan ku cara ngeusikeun ngabersihan hate ku cara ngeusikeun kaagungan Allah kajero hate sehingga ku perjalanan ieu insyaallah ku perjalanan pangaosan ieu teh sadayana anu hadir dina pangaosan ieu teh semata-mata bade nyaksian tanda-tanda keagungan Allah. Bade ningali tanda-tanda keagungan Allah. Bade ngupingkeun tanda-tanda keagungan Allah. Bahkan bade nyarioskeun tanda-tanda keagungan Allah. Bade ngararasakeun tanda-tanda keagungan Allah. Anu matak cenah abdi mangaji ka mana-mana oge teu karasa keagungan Allah teh tolol atuh eta mah ngaranna. Belagu gitu. Manya ngaji teu bisa ngararasakeun tanda keagungan Allah. Saking kotorna hate teh. Saking kotorna hate. Salaki dihareupeun geus teu katingali tanda keagungan Allah. Pamajikan dihareupeun geus teu katingali bahwa eta teh tanda keagungan Allah nya. Terus naon di ieu alam dunya anu katingali jeung nu kadenge anu lain tanda keagungan Allah. Sadayana anu aya di alam dunya ieu teh semata-mata ngabuktikeun tanda kanggo ngabuktikeun tanda-tanda keagungan Allah. Nah, jadi aya hikmahna. Meni ujang ibu mati leuletik tipikeun ka kolot meni ka karak ngadenge bahwa aya cenah tingalieun. Hari geus atuh ibu anu ditingali ku urang teh mun lain tanda keagungan Allah deuk naon atuh? Mun lain tanda-tanda keagungan Allah ibu terang neraka jahanam. Neraka jahanam teh keur saha ibu? Neraka jahanam teh keur jalema anu panona teu dipencerongkeun teu ditempokeun kana tanda keagungan Allah. Ceulina anu teu didengekeun kana tanda-tanda keagungan kana ayat-ayat Allah, kana tanda-tanda keagungan Allah. Letana anu tara dipake ngomongkeun tanda-tanda keagungan Allah jeung hatena teu bisa ngararasakeun, pikiranna teu bisa kemikir karena tanda-tanda keagungan Allah. Nah, gebrus kana neraka jahanam. Nah, itu. Tak wayana sakitu, mudah-mudahan sakali deui ieu pikiran urang sadayana jadi bersih ku ayana mikiran tanda-tanda keagungan Allah. Itu Bu, anu udur jug damang we. Sabab naon eta teh damangna teh ku keagungan Allah. Hah? Terakhir ya kesimpulanana da moal dugikeun ka jam 5 sim kuring mah. Wah, terakhir kesimpulan terakhir Ibu. Kunaon para nabi dijantenkeun nabi, kunaon eta para rasul dijantenkeun rasul, kunaon eta para ulama dijantenkeun ulama, kunaon eta para kiai dijadikeun kiai, kunaon sababna? Bahkan eta santri dijadikeun santri, kunaon sababna? Ku sabab dina emutanna para nabi ngan saukur ngemutan tanda-tanda ngan saukur nu emutan ku para nabi teh keagungan Allah. Jadi we nabi, jadi we rasul anu disampaikan keagungan Allah. Naon sababna eta ajeng ulama jadi ulama, sababna anu dina emutanana kagungan Allah. Jadi nu diemutan ku araranjeuna teh kagungan Allah. Ta ibu
hoyong gaduh putra, putra ibu teh hoyong soleh, incu ibu teh hoyong sukses, hoyong bagja, hoyong bisa. Ayeuna putra putu teh hoyong janten, ayeuna jalmi anu soleh. Wayahna ibu-ibu anu dipikirkeun ku ibu-ibu teh kudu kaagungan Allah. Ayeuna mah ari hayang boga anak soleh, ari nu dipikirkeun kuntilanak, ari nu dipikiran jurig jarian, ari hayang anak saroleh. Nah, gitunya. Ari hayang anak soleh, ari hayang boga milik nu gede, ari anu dipikirkeun ka mana karep. Cik ibu pikiran ka mana karep ya. Sakali deui, naon sababna eta ustad jadi ustad? Nah, jalma salarukses teh ku ayana anu diemutanana, anu diemutan ku araranjeunana, anu ditinggal nu diangukeun ku anjeunna, anu diucapkeun bahkan anu dirarasakeun ku anjeunna tiap dinten, tiap wengi, tiap detik, bahkan eta kagungan Allah. Itu. Pami nuju di bumi, hartos guru-guru simkuring mah Bu, nuju aya di bumi teh. Eta sok atuh baca ulah bacanya simkuring kan. Simkuring bioslah ngaku ya namanya kantos, lagi kantos. Simkuring kantos di pasantren teu muka-muka init ka pasantren tapi teu muka-muka Quran Ibu. Tara maca Quran simkuring di pasantren. Anu dibaca ku simkuring mah pikiran guru simkuring. Cik ari guru simkuring eta mama pun guru eta nu dipikirkeunana naon? Dibaca we ku simkuring eta pikiran guru simkuring. Ternyata anu diemutkeun ku pun guru teh nya eta kaagungan Allah. Nya. Jadi sekali deui Ibu, maca pikiran dibaca heula pikiranna. Pikiranna heula dibaca. Jadi ya lamun urang ayeuna baca pikiran budak anak urang we baca we pikiranna. Pikiran budak urang teh mikiran naon ya budak urang teh nu dipikira bahkan nu dipikiran ku budak urang teh kaagungan Allah lain eueuh pulunganeun tah mah. Tapi lamun anu dipikiranana kagungan Allah regreg tah. Nya. Jadi sakali deui, lamun jalma geus daek mikiran kagungan Allah, jadi mau engkena moal kurung batok. Disebutna teh moal ciga bangkong di kurungan ku batok. Kumaha bangkong di kurungan ku batok teh? Asa aing we panggedena. Asa alam dunya teh anu buleud teh ieu teh nu aing, puguh di kurungan ku batok. Alam dunya teh di dunya teh urang nu panggedena, ceuk bangkong di jero batok. Jadi asa aing we panggedena teh. Da nya eta can nyaksian kagungan Allah. Numawi ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardo hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Tah doa iftitah eta teh ngarah teu kurung batok, ngarah teu ciga bangkong di kurungan ku batok. Tingali ka luhur fataros samawati anu nyiptakeun bumi jeung 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Lain nu nyiptakeun batok. Ah kitu nya. Saya deui salajengna para ibu sadaya di mana jalmi tos tiasa ngalengkah pikiranana pikiranna karena keagungan Allah, maka bakal dirobah ku Allah Subhanahu wa taala hirupna tina asal sedih jadi bunga, tina asal sangsara jadi beunghar rasok. Naon sababna? Jelema bet sararedih, bararingung, sararusah. Sararedih, bararingung, sararusah, meuni nyeri teh hate teh. Nah, terus naon deui? Meuni nyeri hate nya hirup teh kaburu paeh. Nya hirup umur moal lila dipake nyeri hate beuki rugi atuh. Naon sababna aya nyeri hate? Naon sababna aya bingung, aya susah, aya perih, aya sedih? Naon sababna? Sabab dina hate jeung pikiran eueuh kagungan Allah.
Nah gitu. Sok asupkeun keagungan Allah. Siap ngasupkeun keagungan Allah? Siap? Siap dek diasupkeun ayeuna siap? Siap. Sim kuring sakali, ibu-ibu sakali bakal asup keagungan Allah ya. Tuturkeunnya, siapnya? La ilaha illallah. Mangga. La ilaha illallah. Mangga. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.